Barudak apal teu. Jadi dinten ayeuna kapan si Kakanda Santo teh ulang tahun. Ulang tahun anu ka 34 tahun. Rada rewasnya da emang sakitu umurna tuh da. Kan perbedaan umur abi jeung si Kakang mah beda 10 tahun. Nah, jadi ayeuna mah tong naranyanya, kolotan saha teteh jeung si Kakang, kolotan saha teteh jeung si Kakang. Nya intina mah kolotan anu kolot we pokona mah. Jadi kusabab si Kakang ayeuna keur ulang tahun, tah inisiatif we abi teh bade ngayakeun acara ngaliwat. Tadi nama ulang tahun si Kakang teh bade dirayakeun ku abi teh bade dipasihan surprise nya eta dipasihan kue, teras teh tiup lilin, teras bumi dihias ngangge balon. Tapi dipikir-pikir teh emang salaki abi bocil. Kete nyiar-nyiar salaki abi kabebetahan tahun isu hayang dirayakeun deui. Nya saur abi teh mending ngaliwat we anu gampil anu irit. Ieu teh abi nuju persiapan nyieun sambel. Teu afdol atuh pokona mah lamun liwat eueuh sambel mah nya barudak. Tah terus ieu keur neuk-teukan tempe. Soalna abi arek nyieun goreng tempe. Moal ditariguan da judulna ge arek nyieun goreng tempe. Lamun ditariguan mah jadina cipe. Bisi bertanya-tanya mana cenah atuh teteh liwatna. Enggeus atuh liwatna mah babari tinggal nyolokeun we dina Magicom. Nyolokeun kana naon? Ya kana listrik atuh piraku nyolokeun kana itil. Astagfirullahaladzim. Maraneh tuh udah ge mancing-mancing. Kanggo lalabna mah abi ngangge engkol. Ieu teh engkolna digodog heula pokona mah raos teh. Teu karasanya tinggal liwatna oge asa ari dicolokeun dina Magicom nya. Tah pokona mah ieu liwatna ku abi didaraikeun dina luhureun daun cau. Nya biasa we ciri khas urang Sunda mah mun ngaliwat pasti dina luhureun daun cau. Sabenerna mah ieu teh liwat teh saeutik teuing, tapi dakeun wae lah aya kejo di imah menang nyangu. Tamahan we bisi lapar keneh mah. Nya hampir we poho. Selamat ulang tahun suamiku Kakanda Santo, semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Tong naranya abi ngado naon ka si Kakang. Da si Kakang mah teu butuheun kado, teu butuheun naon. Si Kakang mah cukup ku dipasihan daging atah nu dicacandak. Sutrepeh 17 tahun kagigir caricing. Ieu mah khusus orang dewasa. Moal ngarti.